atuh kalau wong kieu. Tuhan. Atuh ieu teh. Urang teh pan arek ngamen. Tapi arek ngamen kumaha atuh tingali ieu tegal lok-lok kieu. Aduh aing mah. Tadi aku ku Google Map itu merenang ya. Bener gitu. Balik ke Indonesia gitu tadi aku itunya. Naon. Terus kumaha ieu urang arek maksakeun ka ditu sugan bae aya pencerahan ya. Urang mah melo hayu kawan awe lah. Duh, lapar euy. Kemana ya? Jadi kayak warung tuh. Kebeneran ya. Sepi-sepi teuingnya poe ayeuna. Laleur ge meuni teu entrep acan kumaha nu jajan. Terusan deui ayeuna teh bagian mayar emok. Kumaha atuh ieu? Pohoa di setanar. Itu kunaon itu? Oke. Merah kimi bae yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Ternyata lo badahare di dia ya. Nya atuh na di warung, mun sepi mah di kuburan. Ayo kopi neng. Aya bah, Coba atulah panggil ke hiji mah yo. Mau seger. bade kopi naon? Ah naon men matak seger ya. Aya kopi hidung, kopi bodas, kopi bereng. Ay kopi hidung mah pada abah geus hidung, bisa kalabuk hidung. Ada hayang kopi naon? Eta kopi BCA. BCA. Oh. Babe teh di mana, Be? Ah biasa wae jalan-jalan. Ya, Be, kopina. Hatur nuhun neng. Sami-sami. Tapi dah bener ya. Ay kopi na amis kieu mani asa algit. Atuh dah jualan lagi nang sepupu jeung dak gelis ya mah ya. Atuh meureun da awewe mah geulis, dan nu ompong mah abah. Bener lagi si neng geuning. Ayo neng apaan teh ka abah? Henteu. Saha kitu abah? Mainnya teu apal ka abah. Yo, abah geus terkenal yo. Abah ompong gaul. Apal tuh? Henteu apa? Abah di mana kitu? Ai teu apal mah. Yo, kenalan heula jeung abah. Da itu. Sok atuh. Hok yo, yang apal mah teh abah ompong gaul yo. Bisa teu percaya kieu tang. Neng, ya selain ieu nu aya di dieu naon bae nu aya di acara lain. Aya karedok, aya soto, aya mie rebus. Loh, badal Be. Aya naon atuh Babe? Ah, eta tah soto dah lah urang mah. Pokona mah abah mah soto we ya. Pokona mah panggieulkeun soto. Teu makana naon pokona mah. Oke, 50. Naon neng 50. Da mah masih ke hiji, neng, hiji. Naon mah loba teuing. Aing Be, eta mah bahasa gaul budak zaman ayeuna. Cenah Bebeh gaul, mah nya nu kitu teu apal. Aduh, aya budak zaman ayeuna aya wungkul. Saha itu euy aya barudak? Permisi, Abah, Kakak. Tang tarang tang tang tang. Itu jelema gerok di mana? Sudah nomor dong mana gini. Apaan? Ayo lah. Kunyuk sia teh. Ari jelema garelo di mana jelema bendok ini nulungan ka dieu.
Aduh, kagak ngobek ka aing keur santai ya. Bener kan gak tahu aing mah ya. Tahu. Lamun eueuh bau untuk bersandar. Masih aya ge untuk didahar. Utamakeun sarapan abah lain harapan. Boleh lagi Buset una. teh. Anjing sagoblok. Eta teh teh aing kudu bisa direbut. Terus sopan sih saya jadi jelema teh. Benar. Dasar jelema teh kasopanan ieu teh geuninnya. Geus lah, aing mah tadi teh mesen soto na ieu tukang soto bener ya teh 5 jam terus kayak adangan ieu kumaha sih? Mana ya naik soto? Kita tadi pesan cenongol kena bae. Soto ieu geus panggieunkeun di tadi ge. Mana neng mana? Kan soto. Alah, teh bener ieu teh barudak teh. Geus ngamen, geus ieu tukang warung. Tuh beh. Hirup mah kudu loba heureuh ya tuh. Ulah lempeng-lempeng teuing mun siga jidar. Atuh da tukang warung salah nama tuh jadi itu tuh. Salahnya di mana, Bah? Kapan mintana ge soto teu make nanaon? Geus lah, mana teh menjaga kalkulator mun ulah salah pisan. Ampun aing mah. Mata kari cangap kudu jing jelas. Bener tuh Kel. Bener eta teh. Geus, lain kalah ribut. Daripada ribut mending tah ributna belian dagangan urang minta beak. Lain kitu neng, tah kieu maksud abah mah. Masalah gitu patut mending jadi riweuh. Masalah mah tang diperpanjang, da lain STNK. Geus lah, kondrang teh balik. Hayu barudak ka dieu tuh. Anyar ngomong ka sia. Hayo. Yo, ieu barudak. Abah tarek ngomong ka saria teh. Akhir teh sing bener, sing jujur, terus sing rajin gawe, urang kaya berkaos kieu. Ngamen deui. Da aing ngamen ge ari halal mah atuh beh. Meureun teu kurang naon lin. Lain gitu budak maksud abah mah. Marane teh masih ngora keneh. Masa depan masih panjang. Sing kreatif. Usahakeun masa depan anu cerah. Tah kitu abah mah ngomongan sate. Mun Bang, mun Bang. Nun. Urang ek pamit atunya, Bah. Ulang heula nya. Tanya, Bah, ulang heula Bah. Yo. Ingat kalau patah ti abah. Nun, siapa? Yo. Nah, kurang ek balik atau ek kieu mah. Geus lah. Di sabaraha neng ya? Soto jeung kopi 15 ribuan. Waduh. Kurang dompet jadi ieu. Apa ragrag ya tadi di jalan? Aki-aki ieu lo bisa ngabudaknya. Gila. Ya, pokoknya Turun heula tah wakai mah urang. Yuk, boleh lah. Tong ngopi lah. Ayo, bener, yuk. Jong pokoknya nama poe aya nama Jong. Ngamen geuna di makalu. Aduh, capek euy. Sok diuk di dia ya. Ngarendeng jeung urang. Asli, sampai bisa tuh. Ih. Caritain urang teh aya. Dicaritain naon we? Aing tadi manggil dompet ya. Nah, Dompet saha eta? ting. Panjang nama ieu teh ya. Nah, tadi bikin atuh sih. Aing teh poho ieu rek mulangkeun dompet ieu teh. Pan apal ente ge si aki-aki eta ngobudahna juga tai. Urang lagi kolot atuh wa euy da. Coba nempo urang. Aya duitan. 100 coy, 100. Kumaha ieu? Arah wae nya. Tapi era ini geus di eta geus diomongan era asupkeun lah. Asupkeun.
Bener tuh. Bener nu si aki-aki tadi Sama Edan. Tah, terus iraha ieu mulangkeun dompet. Cewek tuh cong dipulangkeun lah. Nya, karunya. Arek kitu mah coba pulangkeun kayak sore lah. Itu si babe tuh. Tak. Atuh urang susul be ka ditu atuh. Ayeuna langsung. Heula urang ke warung heula. Wae ka warung. Heeh. Atuh sok ujung urang daguan dia heuh. Tungguan nya. Heeh, Saged deung ieu da. Heeh. Ainu burung, yeuna ka warung lila-lila teuing. Mada gila we aing mada. Si bebel aing lila ngadagoan, ieu bujur aing geus kayak akaran. Sekali kunyuk hayu mangkat. Miskala aya akaran di wae tah dina bujurna. Guys, hayu. Ayo. Ini dompet kemana gitu lah kapan padahal lagi terus mapai sepanjang jalan tegak pagi apa bawa nunggu kawan jadi kayak tukang warung ya disangka teh mau mayar padahal aing teh boga duit teh aing nepi ka era tukang warung aduh ampun ya Allah itu budak goreng parut teh naon ini dulu ka dieu tadi geus bikin kesel ka aing. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Naon sabarudak nu ka dieu? Nyawa aing keur pusing ieu. Dompet aing leungit. Iya urang tadi manggil dompet di jalan. Itu ayeuna rek dibalikeun ka Abah. Gitu. Seket teh ayo maneh. Kumaha dari tadi bebeja. Kamar teh panggil tadi di ditu di warung. Aing mah sae eraan ku warung di perkara ulah make sapu. Di gebugan. Lain itu, Bah. Ya. Tinggal heula langsung dijelaskeun. Nah, mana sambil diuk. Yo di dieu diuk yo. Sok yo. Ame pareup-pareup yang aing. Mun Bah, di dieu mun. Sok mangga. Mana dompet aing coba temongkeun. Bisa dicokot njak sia. Henteu bayo, ek dicek masuk. Ah, kitu kacokot urang mah. Mana coba dicek ku Abah. Aya. Tapi anu beda ye. Aneh mah ya. Nah, gitu lu beda, Bah. Iya, nu beda mah. Kunaon nu jadi receh? Duh, Bah. Pengalaman uing Bareto manggil dompet pas dibalikeun ka Jamana. Jamana kan ngomong, "Jang, hatur nuhun." Bapak wo receh. Oh, jadi sia teh di buruan ku aing. Kurang jadas ya. Ente Bah, urang mah ikhlas, Bah. Bener mah. Udah haram jan. Dah. Ayo sia. Kan orang ngajero ka di dieu. Hei,